Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh hiji pasal. Wasara itu wujubil jum'ati. Jeung ari pirang-pirang syarat wajibna Jumat. Sab'atu asya'a eta 7 pirang-pirang perkara. Al-Islamu tegasna kahiji Islam. Wal bulugu sareng kaduana baleg. Wal aklu sareng katiluna boga akal. Wa hadhihi sareng ari ieu anu tilu teh Islam, baleg, akal. Surutun eta jadi pirang-pirang syarat. Aidon deui li ghairil jum'ati pikeun salian salat Jumat. Minas sholawati nyatana tina pirang-pirang salat. Wal hurriyatu nomor kaopat berarti sareng merdeka. Wazukuriyatu sareng sifat kalalakian, lalaki lah. Wasihatu sareng kagenepna sehat. Wal istitanu jeung katujuhna cicing imah-imah. Fala tajibu atuh teu wajib naon al jum'atu Jumat ala kafirin kajalma anu kafir asliin anu bangsa asal, kafir asli lah. Wasobiyin jeung budak, wa majnunin jeung jalma edan, warokikin jeung abid, wa unsa jeung awewe, wa maridin jeung jalma nu gering, wa nahwihi jeung saumpamana marid, wa musafirin jeung jalma anu nyaba. Tinggal paslon tengah-tengah kahanapna 5 jajar. Wa inna ma sumia al yaumu aya. Wa inna ma sumia jeung pastina dikaran di ngaranan naon al yaumu yaum bidalika ku itu Jumat. 5 karena perkara jamaah narima kumpul, jamaah kumpul ieu ma pihi dina yaum minal khairi nyatana tina kaalusan. Jadi kumpulna kaalusan apa Jumat. Saeutik ngaliwatnya tina ieu masalah. Aya nu kieu geuningan. Saha jelema anu paeh dina poe Jumaah maka eta teh maotna maot naon? Eta teh alus cenah husnul khotimah. Pertanyaanna ayeuna kumaha kieu? Aya jelema mabok atawa doraka keur maksiat, tuluy paeh poe Jumat. Nah asup keneh kana husnul khotimah syahid atau henteu? Umpama si Jaed mabok tuluy make motor jeger nabrak truk modar weh, syahid eta? Syahidun ya. Jadi kade ngamaksudan keterangan eta nya, ngamaksudan jelema maot poe Jumaah dianggap pangalusna cek saha eta teh. Dan Nabi oge geuning pupusna dinten Senin teu dinten Jumat. Jadi ngamaksudanana kieu, nu dimaksud maot dina poe Jumat teh ari Jumat teh kumpul. Jadi kumpul hatena jeung Allah. Jadi lamun jelema paeh dina poe Jumaah bari hatena keur kumpul jeung Allah, eling ka Allah. Jadi lamun aya eling hatena keur kumpul hatena jeung Allah maot, tah nu kitu disebutkeun naon? Husnul khotimah syahid teh nu kitu. Ari ayeuna sanajan poe Jumaah tapi bunuh diri mah jangan naon. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad li annahu karena saestuna kalakuan jamaah eta kumpul
fihi dina yaum naon khalqu adama ngadamelna Nabi Adam alaihi salam. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad lijtimaihi karena narima kumpulna itu Adam fihi dina yaum ma'a Hawa sartana Hawa fil ardi di bumi. Basaro nadiba di tanah nadib ala rojihi netepan kaul rojeh bada arba'ina dina sabada 40 naonana yauman poena. Wakila jeung dicaritakeun naon goiru dalika salian itu 5 jamaah pihi minal khair ilaih. Wakana jeung bukti itu yaumul Jumat yusama eta dingaranan ieu yaum fil jahiliyati di zaman jahiliyah yaumal arubati kana ngaran yaumul arubah. Naon ari arubah teh? Ae al bayyini tegasna anu pertela al azimi anu agung. Walidalika qala sahabaduhum. Walidalika jeung kulantaran itu kana yusama fil jahiliyah qala ngadawu sahabadum sapalih ulama. Nafsi ari awak kuring alpidau eta jadi tetebus li aqwamin pikeun kaum-kaum hamu anu neja ieu kaum wa khalatu jeung nyampuran ieu kaum yaumal arubati dina poe Jumaah. Arubah teh aurodan bari pirang-pirang anu datang bi aurodin kalawan pirang-pirang jalma anu datang. Wa awaluman jeung ari pangheulana jalma sama anu ngangaranan man hu kana itu yaumul Jum'ah al Jum'ata kana Jumat Ka'bu bin Lu'ayin eta Ka'ab bin Lu'ay wa huwa jeung ari Ka'ab bin Lu'ay awaluman eta pangheulana jalma jamaah anu ngumpulkeun ieu man annasa ka jalma-jalma bimakata di Mekah wa khotoba jeung khutbah man hum ka itu nas wa basyara jeung mere kabar gembira atawa ngabungahkeun mere kabar gembira ieu man hum ka nas biba sin nabiyyi kana diutusna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaro jeung marentah man hum ka nas bitibaihi kalawan anut ka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusama jeung dingaranan aidon deui wa yusama jeung dingaranan itu yaum aidon deui yaumal majidi kana yaumul majid li ziyadatil khairi karena tambah-tambahna pirang-pirang kealusan fihi dina itu yaum. Jadi aya yaumul Jumat aya yaumul majid zaman jahiliyah yaumul arubah wa huwa jeung ari tu yaum afdalu ayyamil usbu'i eta pangutamana pirang-pirang poe dina saminggu yatiku ngamerdekakeun sa Gusti Allah fihi dina yaum sita miati alfi atikin kana 600.000 peperdekaan minan nari tina naraka. Tah ieu hadisna man ari jalma mata eta nu maot man fihi dina yaum kataba fihi dina yaumul Jumatnya kataba tah nuliskeun lahu kutiba tah dituliskeun
lau pikeun man naon ajru syahidin ganjaran jalma nu maot syahid. Wa wuqiya jeung diraksa man fitnatal qabri kana fitnah kubur. Wa kadzalika jeung eta tetep saperti itu yaum lailatuhu ari peutingna itu yaumul Jumat. Fahiya maka ari itu lailah afdalu layalil usbu'i eta pangutamana pirang-pirang peuting dina saminggu. Wa amma afdalul ayami jeung anapun ari pangutamana pirang-pirang poe alal itlaqi netepan mutlak. Payaumu arafata tah eta poeanan Arafah. Wa afdalul layali jeung ari pangutamana pirang-pirang peuting alal itlaqi netepan kana mutlak lailatul maulidi eta wengian dilahirkeun as-syarifi anu mulia. 5 karena perkara tarottaba anu narima tartib ieu ma ala duhurihi netepan kana dohirna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piha dina itu layal minan naf'i nyatana tina kamanfaatan al amimi anu umum anu walatra wal khairi jeung kaalusan al adimi anu agung. Wa ingdal imami jeung mungguh imam tegasna Imam Ahmad anna yaumal jum'ati saestuna poe Jumaah afdalul ayami eta pangutamana pirang-pirang poe mutlakon barina mutlak hatta min yaumi arafata sehingga tibatan poe Arafah. Wa anna lailatahu jeung saestuna peutinganana itu Jumat afdalul layali eta leuwih utama afdalul layali eta pangutamana pirang-pirang peuting mutlakon barina mutlak hatta min lailatul qadri sehingga tibatan peutingan Lailatul Qadar. Walhasilu jeung ari kesimpulanana anna afdalal ayami eta saestuna pangutamana pirang-pirang poe ingdana munggu urang sadaya teh masyirul syafi'iyah yaumu arafata eta poenan Arafah summa yaumul jum'ati tuluy poe Jumaah summa yaumi idil adha tuluy poenan idul adha summa yaumu idil fitri tuluy poenan lebaran idul fitri. Wa anna afdalal layali jeung saestuna pangutamana pirang-pirang peuting ingdana munggu urang sadaya lailatul maulidi eta wengian dilahirkeun as-syarifi anu mulia summa lailatul qadri tuluy wengian Lailatul Qadar summa lailatul jum'ati tuluy peutingan Jumat summa lailatul isra'i tuluy wengian Isra. Wa hadza jeung ari ieu afdalul ayam bin nisbati eta tetep kalawan dinisbatkeun lana ka urang sadaya. Wa amma bin nisbati jeung anapun dinisbatkeun lahu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pa lailatul isra'i maka ari wengian Isra afdalul layali eta pangutamana pirang-pirang wengi li'annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a eta ningal Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piha dina itu Isra dina Lailatul Isra robbahu ka pangerana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ainai ra'sihi kalawan dua soca mastakana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihi ala sahih netepan kaul sahih. Wal lailu jeung ari peuting afdalu eta leuwih utama minan nahari tibatan berang. Wa kama sumia jeung saperti yang dingarana naon al yaum al jum'ata kana Jumat 5 karena perkara taqaddama istilah yaum tu sama dingarana naon as-salatu salat bihi dina itu yaumul Jumat
lijtima'in nasi karena narima pakumpulna jalma-jalma laha pikeun ieu salat Jumat. Wa qad maro jeung nyata geus kaliwat naon annaha saestuna itu salat Jumat afdhalus sholati eta pangutamana pirang-pirang salat. Wahya jeung ari ieu salatul Jumat li hadhil ummati pikeun ieu umat minal khususiyati eta tetep tina pirang-pirang kahususiahan kaistimewaan. Wa furidot jeung dipardukeun itu salat Jumat Lailatul Isra'i dina bima kata di Mekah Lailatul Isra'i dina wengian Isra. Walam yusolli jeung teu salat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kana itu salat Jumat bima kata di Mekah li'annahu karna saestuna kalakuan lam yakmul eta can sampurna naon ada duha bilanganana itu Jumat ingdahu mungguh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awali anna min syiaril idhari atawa karna saestuna eta tetep min syiariha eta tetep tina syiarna itu Jumat al idharo ari ngadohirkeun. Wa kana jeung buktos Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakata di Mekah mustakhifan eta anu nyuprih enteng layatamakanu anu teu kongang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min idhari hatina ngadohirkeun itu Jumat. Wa awwalu man jeung ari pangheulana jalmi pahala nu migawe man hakana Jumat salat Jumat bil Madinati di Madinah syarifati anu mulia qabla hijrati nasami hijrah As'ad bin Jurarah eta As'ad bin Jurarah radhiyallahu taala anhu amin bi mahalin dina hiji tempat yuqalu anu dicaritakeun lahu pikeun itu mahal naon Naqi'ul Khadmati ala mailin minal Madinah. Wahya jeung ari itu Jumat bisurutiha kalawan pirang-pirang syaratna itu Jumat ala tiati anu bakal datang fardu ainin eta fardu ain liqouli kana dawuhan Allah taala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' fa amaro maka marentah Allah bisa'i kana ngalakukeun wa dhahiruhu jeung ari dohirna itu amr al wujubu eta wajib wa idza wajaba jeung di mana-mana wajib naon asyayu ngalakukeun wajaba tah wajib naon ma perkara yus'a anu dilakukeun naon ilaihi itu ma wa naha jeung nyegah Allah anil bai' tina bai' jual beli wa huwa jeung ari ieu bai' mubahun eta dimenangkeun walayanha jeung teu nyarek Allah anil mubahi tina perkara anu mubah illa liwajibin kajaba karna anu wajib wal muradu jeung ari dimaksud bidzikrillah ku dzikir ka Allah as-shalatu eta salat wakila jeung dicaritakeun naon al-hutbatu hutbah waliqalihi jeung kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul jum'ati ari init kana Jumatan ari init berangkat wajibun eta nu wajib ala kulli muhtalimin kasaban-saban jalma anu baleg wa idza wajaba jeung di mana-mana wajib naon arawahu berangkat ilahi kana itu Jumat wajabat tah wajib itu Jumat. Jadi kesimpulanna nama syarat wajibna salat Jumat teh aya 7 nu kahiji jelemana kudu jelema Islam. Kumaha lamun kafir asli mah teu wajib. Nu kadua baleg berarti kaluar tah sobi budak leutik teu wajib naon Jumat. Nu katilu boga akal kaluar jelema gelo teu wajib naon Jumat. Tah syarat nu tilu eta jadi syarat pikeun sakabeh pirang-pirang salat. Nomor kaopatna hurriyah
merdeka, maka abid teu wajib salat Jumat. Wa dukuriyah kalimana sifat lalaki berarti awewe teu wajib. Wasihah berarti sehat, berarti jalma gering wajib teu Jumat. Teu. Istiton mustawatin imah-imah berarti status ente mustawatin teh dia. Mustawatin atau mukim ente? Sakali deui ente teh ningali siga Islam ente teh euy. Terus lain sobi ente teh. Merdeka da geus teu usum ayeuna mah. Katinggalina teh edan deui. Ngan ieu palebah nu terakhir ya, sehat katinggalina sehat. Palebah nu terakhir. Ente statusna ya mustawatin atau mukim? Mustawatin mukim. Mukim. Sugan kableg imah mana di dia gitu. 18 jajar ti luhur, tengah-tengah dari dinya aya. Wa ulima min dalika anannasa. Diralat sanes 18 tapi 13 jajar ti luhur. Wa amal istitonu anapun ari mustawatin imah-imah bahwa tah eta ari itu istawatin istiton sartun eta syarat lin iqodiha kana narima jadina itu Jumat la lisihatiha lain kana sahna itu Jumat. Jadi syarat jadi lain syarat sah. Wala jeung lai wali non wala liwujubiha jeung lain istiton kana wajibna itu Jumat. Patasihu maka sah itu Jumat minal musafiri ti jalma anu musafir wal mukimi jeung ti jalma anu mukim gairil mustawtini anu henteu imah-imah. Watajibu jeung wajib itu Jumat alasani ka anu kadua. Nu kadua teh mukim. Panu kahiji tadi naon? Patasihu sah Jumat minal musafir wal mukim nya. Nu kadua teh mukim. Ka mujawiril ajhari. Saperti jalma anu menggon di Universitas Al-Azhar. Nah eta teh mujawiri teh natangga maksudna menggon. Sapertikeun ayeuna si Jaed urang Bogor tuluy ayeuna kuliah di UIN. Apal UIN? UIN Bandung. UIN. Fatajibu maka wajib alaihim kaitu mujawiril ajhar naon al jum'atu Jumat li iqamatihim karena mukim atau cicingna itu mujawir bimahaliha dina tempatna itu Jumat. Wa in lam yakunu jeung najan teu bukti itu mujawir mustawatinina eta anu imah-imah kabeh. Walidalika jeung kulantaran itu amal istiton tarodu maka ngadebat ulama alal musonnifi ka musonnif bidzikril istiton dina nutur lapad istiton min surutil wujubi tina pirang-pirang syarat wajib. Palau abdala maka lamun ngaganti musonnif hu kana itu istiton bil iqamati ku iqamah lakin aula yakin tetapi leuwih utama tetapi eta leuwih utama. Wa ajabu jeung ngajawab itu ulama anhu tina itu i'tirad bi anna muradahu kana saestuna dimaksud musannif bil istitoni kulapad istiton mutlaqul iqamati eta mutlakna iqamah mutlakna mukim. Wa yadulu jeung nuduhkeun lidalika kana itu murad naon iktisarus syarih bimafhumihi alal musafir. Walam yadkur jeung teu nyaritakeun ieu sarih al mukima kana mukim.
wa yumkinu naon ayujaba bi anna mafhumal istiton fihi tafsilun pa ingkana maka lamun bukti saha ghairul mustawtini anu henteu mustawatin musafiron eta lumaku nyanyabaan lam tajib tah teu wajib alaika ghairul mustawatin lam tajib tah teu wajib itu Jumat alaihi kaitu ghairul mustawatin wa in kana jeung lamun bukti itu ghairul mustawatin mukiman eta mukim wajabat tah wajib itu Jumat alaihi ka ghairul mustawatin. Jadi lamun nyanyabaan hungkul teu wajib tapi lamun deuk niat ngamukim jadi naon? Jadi wajib. Wa idza kana fil mafhumi tafsilun la yutaradu bihi wa ulima jeung dikanyahokeun ming dalika tina itu amal istiton nu di luhur tadi pertama di logat naon annasa saestuna jalma-jalma fil jum'ati dina salat Jumat sittatu aksamin eta genep pirang-pirang bagian awaluha ari nu kahijina ieu sitah man eta jalma tajibu anu wajib itu Jumat alai ka man watan akidu jeung jadi itu Jumat bihi kalawan man watasiu jeung wajib itu Jumat min huti man wa huwa jeung ari itu man eta jalma tawafarat anu narima sampurna bihi di itu man naon asyurutu pirang-pirang syarat kulluhu tegasna sakabehna syarat eta mah penduduk asli nya wasaniha jeung ari nu kaduana itu sitah man eta jalma tajibu anu wajib alaika man walatan akidu jeung teu narima jadi itu Jumat bihi kalawan man watasihu jeung sah itu Jumat minhu ti man wa huwa jeung ari itu man al mukimu eta jalma anu mukim ghairul mustawtini anu henteu imah-imah wa man jeung jalma sami'a anu ngadenge man nida al jum'ati kana adan Jumat wa huwa jeung ari itu man laisa eta henteu ieu man bimahaliha eta tetep di tempatna itu Jumat wasali suha jeung ari nu katiluna itu sitah man eta jalma tajibu anu wajib alaika man walatan akidu jeung teu narima jadi itu Jumat bi kalawan man walatasiu jeung teu sah itu Jumat minhu ti man wa huwa jeung ari itu man al murtadu eta jalma murtad fatajibu maka wajib alaika man bimana innana kalawan mana saestuna urang sadayana kulu eta ngomong urang sadaya hu kaitu murtad aslim kana lapat aslim kudus asup Islam anjeun wasolli jeung kudus salat anjeun al jum'ata kana Jumat wa illa jeung lamun teu itu bimana innana pala tasihu tah teu sah itu Jumat minhu ti murtad walatan akidu jeung teu narima jadi itu Jumat bihi kalawan murtad wa huwa jeung ari itu murtad bakin eta anu tetep bihalihi dina tingkahna itu murtad wa rabiuha jeung ari nu kaopatna itu sitah man eta jalma la yajibu anu teu wajib alaika man walatan akidu jeung teu wajib itu Jumat bihi kalawan man wala tasiu jeung teu sah itu Jumat minu timan wa jeung ari man al kafiru eta kafir al asli anu asli wa ghairul mustawtini wa ghairul mumayyizi jeung can hidang min sogirin nyatana ti budak leutik wa majnunin jeung jalma edan wa mugma aleh jeung anu sakalor wa sakrona jeung anu mabok ingda adami tadi dina nalika teu ngahaja
wa hamisuha jeung ari nu kagenepna itu sitah man eta jalma la tajibu anu teu wajib itu Jumat alaika man watan akidu jeung narima jadi Jumat bi kalawan man watasiu jeung sah itu Jumat min hutiman wa huwa jeung ari itu man al maridu eta jalma anu gering wa nahuhu jeung saumpamana marid wa huwa jeung ari itu man asobi eta budak leutik al mumayyiju anu hideng warokiku jeung abid wa ghairu dakari jeung lian lalaki min nisain nyatana ti awewe wa hunasai jeung pirang-pirang wandu wal musafiri jeung anu nyanyabaan wasadi suha jeung ari nu kagenepna itu sitah man eta jalma la tajibu anu teu wajib Jumat alaika man watan akidu jeung narima jadi Jumat bi kalawan man watasiu jeung sah itu Jumat min hutiman wa huwa jeung ari itu man al maridu eta jalma anu gering wa nahu jeung saumpamana marid miman nyatana ti jalma lahu anu eta tetep kaya man udrun ari aya udur minal a'dari nyatana tina pirang-pirang udur al murahhasati anu ngaringankeun anu ngamurahkeun ngaringankeun pitarkil jamaati dina tinggal berjamaah. Qalu Majnun halaman 212 aya wa misluhu jeung eta tetep seperti itu Majnun al mugma alaih ari jalma nu sakalor wa naimu jeung jalma nu molor wa sakranu jeung jalma nu mabok ghairul mutaada anu teu ngahaja amal mutaada anapun ari jalma nu ngahaja fatajibu maka wajib alaihi kaitu mutaada naon salatuha salatna itu Jumat dohron bari rupa duhur wa kadzalika jeung eta tetep saperti itu mutaada anaimu ari jalma anu sare sumain nama tuluy lamun sare ieu naim qabla duhulil waqti dina sameme asup waktu pala isma maka taya dosa eta tetep alai kanaim wa in alima jeung najan yakin ieu naim alima mana yakin anau kana saestuna naim yastagriku eta bakal meakeun naim al waqta kana waqta bisi teu ngarti nu dimaksud annahu yastagrikul waqta siga kieu umpamana di dieu teh di Sirajul Huda teh umpamana aya jelema ngaranna umpamana lah privasi ngaranna lamun geus hees teh hese teh dihudangkeunana teh gitu hese dihudangkeunana teh tas eta teh annahu yastagrikul waqta gitu. Umpamana manehna teh jam 10 setengah 11 sare umpamana teh gitu. Tah teh anger aya dosa mah henteu gitu. Bala isma maka teh dosa eta tetep alai kanaim aidon deui. Wa in kharaja jeung najan kaluar naon al waktu. Ena kana wa qauluhu wa maridun wa nahuhu aya teh mingkul lima durin tina saban-saban nu diuduran bimurahhasin kalawan anu dimurahkeun dientengkeun teh pitarkil jamaati dina tinggal berjamaah mimma nyatana tina perkara yutasawwaru anu dirupakeun ieu ma huna dina itu tempat bihilafi ma kalawan beda perkara la yutasawwaru anu teu dirupakeun ieu ma mun aya bahasa la yutasawwaru eta artina mah dijelas-jelaskeun keneh huna dina itu tempat wa huwa jeung ari itu ma arihu eta angin albaridatu anu tiris lailan dina waktu peuting
Wa amma ma jeung anapun ari perkara yutasawwaru anu dirupakeun ieu ma huna dina itu tempat bakal hari taeta seperti panas wal bardi jeung tiris wal wahli wajli teh blok wal wahli jeung blok eta geuning lamun tos hujan geuningannya si taneuhna teh sok blok geuningan ledok lain ledok mah di sawah mana tuh blok lain blok lain gitu blok lamun orang Jawa tak karek orang Jawa menyebut goblok teh goblok cenah wal ju'i jeung banget lapar wal atsi jeung haus wal haufi jeung sieun ala maksumin kana perkara anu diraksa min malin nyatana tina harta au irdin atawa kahormatan au badanin atawa badan walau li ghairihi jeung najan pikeun lian itu kulli ma'dur minha tina itu malin au irdin wasaro itu sihati piliha jeung ari pirang-pirang syarat sahna migawe Jumat salah satun eta aya 3 al awalu ari anu kahijina darul iqamati eta tempat cicing allati anu yastautinu anu nyicingan imah-imah ha kana itu allati saha al adadu bilangan jalma bilangan al majmuuna jalma anu dikumpulkeun kabeh bilangan jalma-jalma anu dikumpulkeun kabeh sawaun eta sarua bae bidzalika dina itu sihatu piliha al mudunu ari pirang-pirang kota wal qura jeung pirang-pirang kampung allati anu tuttakhadu anu dijadikeun ieu allati watonan kana waton. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'i'u sihhati bin nas hari pirang-pirang syarat migawe Jumat saran sason eta aya 3 al-awalu aya nu kahijina darul iqamati eta tempat syarat sahna Jumat eta teh aya 3 nu kahiji syaratna ya si jalmana kudu maratuh di eta tempat nu dimaksud tempatna kudu tempat pamukiman sehingga dihukuman teu sah ngadegeun Jumat di luhureun batas darul iqamah. Mengkol heula urang kana masalah sejen. Kada aya bahasa adat di dituna. Kadinya we getang tah opat jajar ti hanap palaot ta adadat aya wah. Palaot ta adadat maka lamun bing bilangan naon al Jumatu Jumat bimahalin dina hiji tempat yam tani'u tah narima kacegah fi dina itu mahal naon at-ta'addudu bing bilangan aw jadat atawa nambahan itu Jumat ala qadril hajati netepan kana ukuran kabutuh fi mahalin dina tempat ya juju anu meunang fi dina mahal naon at-ta'addudu bing bilangan bi qadril hajati kalawan ukuran kabutuh
kana tah bukti lil mas'alati eta tetep pikeun masalah naon khamsatu ahwalin 5 pirang-pirang tingkah. Ieu nambahan wawasan we di logat sarah teh nya. Al halatu ari tingkah al ula nu kahiji ayaqa eta yen tumiba itu Jum'atain Jumat 2 ma'an barina babarengan payabtulani maka batal itu Jum'atain payajibu maka wajib naon ayajtami'u yen narima pakumpul ahlul Jum'at wa yu'idu jeung ngabalikan deui ieu ahlul Jum'at ha kana itu Jum'at Jum'atan kana Jum'at ingdat tisa'il wakti dina nalika legana waktu. Umpama di hiji lemur aya Jumat 2 maka batal duanana. Kuduna kumaha? Sok kumpul babarengan kabeh di hiji tempat adegan Jumat kitu teh lamun waktuna masih keneh mahi. Dimaksud waktuna masih keneh mahi nyaeta masih keneh aya dina waktu lohor. Al halatu ari tingkah asaniyatu anu kadua ayaqa eta yen tumiba itu Jum'atain murattaban bari tartib pasabiqatu maka ari anu ti heula Jumat nu ti heula hiya eta ari sabiqah as-shahihatu eta anu sah wallahiku jeung ari Jumat anu nyusul pan tartib anu ti heula berarti anu paneuri gitu batilatun eta anu batal payajibu maka wajib ala ahliha ka ahlina itu lahikoh naon salat duhri salat duhur we aya tingkah nu kahiji mah tadi tumiba babarengannya maka eta mah batal duanana ieu mah nu kahiji leuwih ti heula maka eta nu sah. Al halatu ari tingkah asali satu nu katilu ayusaka eta yen dimangmangkeun jalma pisabki dina ti heulana wal ma'iyati jeung ngabarengan payajibu maka wajib alaihim kaitu ahlul Jumat naon ayajtami'u yen narima pakumpul ahlul Jumat wa yu'idu jeung ngabalikan ahlul Jumat ha kana Jumat Jumatan kana Jumatan ing dati sail wakti dina nalika legana waktu li anal asla karena saestuna asalna adamu wuku'i Jumatin eta henteu tumibana Jumat mujjiatin anu nyukupkeun pihak kikulin dina hakna saban-saban sahiji minhum ti itu ahlul Jumat. Langsung nya kana halatu rabi'ahnya jajaran katilu al halatu ari tingkah rabi'atu anu kaopat ayu lama eta yen dikanyahokeun naon asabku anu ti heula walam tulam jeung teu dikanyahokeun naon aya nu sabiqati datiyah Jumat anu ti heula kaan sami'a saperti yen ngadenge saha maridoni anu gering 2 au musafironi atawa musafir 2 takbir rotaini kana takbir 2 masalan umpamana mutalahi kotaini anu nyusulan duanana pahbaro tuluy ngabejakeun itu maridotani au musafironi bidalika kana itu takbirotaini ma'ajahlil mutaqaddimati sarta teu nyaho kana Jumat anu ti heula minhuma tina itu takbirotaini
Fayajibu maka wajib alaihim ka ahlul Jumat naon ad-duhru salat duhur. Lianau kana saestuna kalakuan la sabila eta teh jalan eta tetep li i'adatil Jumati pikeun ngabalikan Jumat ma'a tayakuni wuku'i Jumatin sarta yakin tumibana Jumat sahihatin anu sah fi nafsil amri dina datiahna perkara. Lakin lama kana tetapina samangsa bukti saha taifatu golongan alati anu sohat anu sah naon Jumatuha Jumatna itu alati ghairu ma'lumatin eta henteu dikanyaokeun. Wajaba tah wajib alaihim ka itu ahlul Jumat naon ad-duhru salat duhur. Al halatul khamisah ayu lama eta yang dikanyahokeun naon asabku anu ti heula watu lamu jeung dikanyahokeun naon ainus sabiqati datiahna Jumat anu ti heula lakin nusiat tatapina dipohokeun itu sabiqah wahia jeung ari itu halatul khamisah kal halati rabi'ati eta saperti tingkah anu kaopat. Papi musirin maka di kota yajibu wajib alaina ka urang sadaya naon pilul Jumati awalan dina mimitina lihtimali ang takuna karena lima pantas yan bukti naon Jumatuna Jumat urang sadaya minal adadi eta tetep tina bilangan al muhtaji anu dibutuhkeun naon ilaihi al summa yajibu tuluy wajib alaina ka urang sadaya naon ad-duhru salat duhur lihtimali ang takuna karena pantas yen bukti itu Jumatuna minal adadi eta tetep tina bilangan ghairul muhtaji anu teu dibutuhkeun naon ilaihi al ma'a kaunil asli sarta bukti asalna adamu wuku'i Jumatin eta henteu tumibana Jumat mujjiatin anu nyukupkeun. Terus ayeuna qaluhu al awalu ay asaratul awal qaluhu darul iqamah ay mahalul iqamati tegasna tempat cicing bihae sutakunu kalawan sakira-kira yen bukti itu Jumat pi mahalin eta tetep dina tempat la tuksoru anu teu bisa dikosor naon as-sholatu salat pihi dina itu mahal lakin rubama samula tetapina rajin ngawengku naon dalika itu mahal al khiyama kana kemah wa buyutul a'rabi jeung pirang-pirang imah wa buyutul a'rabi tuluy pirang-pirang imah leuweung maksudna mah tenda gitu sarua hampir kemah-kemah keneh payasduku maka bener maka menuju alaiha kana itu buyutul a'rab naon anha saestuna itu buyutul a'rab daru iqamatihim eta imahna eta imah tempat cicingna ahlul khiyam wa ma'adzalika jeung sartana ieu annaha daru iqamatihim la tasiu tesah pihi dina itu khiyam naon al jum'atu Jumat pakana maka bukti naon al aula nu leuwih utama ayakula eta yen ngadawuh musannif fi khittati abniyatin kana lapad fi khittati abniyatin artina garis pirang-pirang adegan garis pirang-pirang bangunan adegan
autonil didopatkeun kabeh ce fi hitati abniyati autonil mujmiina dina garis pirang-pirang adegan pirang-pirang tanah anu kumpul kabeh. Palaulajima maka lamun misti saha ahlul hiyami ahli kemah maudian eta dina tempat minasohroi tina sampalan lam tasihha tah teu sah naon al jum'atu jumat pitil kal hiyami dina itu kemah. Watajibu jeung wajib itu jumat alaihim kaitu ahlul hiyam in sami'a lamun ngadenge itu in sami'u lamun ngadarenge itu ahlul hiyam an-nidaa kana adan min mahaliha tina tempatna itu Jumat. Wa ila jeung lamun teu itu in sami'u pala tah henteu itu tajibu. Li annahum ala hayatil mustawfijina walaisa jeung teu aya lahum eta tetep pikeun ahlul khimah naon abniyatul mustawtinina pirang-pirang bangunan imah-imah kabeh. Wali anna qabailal arabi jeung karna saestuna pirang-pirang qabilah Arab suku golongan kanu eta bukti ya qabail mukimina eta anu marukim ieu qabail haulal madinati di sakurilingeun Madinah asyarifati anu mulia. Walam ya'mur jeung teu marentah hum kaitu qabail saha an-nabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kana itu Jumat likaunihim karna buktina itu qabail la yasmauna eta teu ngadenge itu qabail nidaaha kana panggerona itu Jumat atawa kana adanna itu Jumat.